Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra dangu tepang deui sareng sim kuring Kang Mulyana dina acara ngadongeng Sunda. Mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Hapunten mitra sim kuring dina medarkeun ieu carita seueur kirangna seueur lepatna dina babasaan caritaan atanapi suantena ieu para tokoh dongengna kirang pas atanapi kirang sae. Hapunten mitra ameh henteu nyangkolong kana waktos, hayu mitra urang kawitan bae dina jejer caritaan raskeun deui dina lalakonna lalampahanana si Kohar Gurat Beunghar seri ka-27 karangan sim kuring pribadi. Urang uihan heula sakedik dongeng teh mitra. Dongeng teh parantos dugi ka sanggeus deukeut atuh Aki Sardi pok ngomong. Ada eng hapranjug atuh Aki Sardi dina ngomongna teh. Napasna ngahegak maklum pangawakanana aki-aki lumpat anu sakitu tarikna. Aki nginum heula ya. Terus Aki Sardi teh nginum. Sareng sena nginum terus manehna nyarita deui. Den Kohar wayah na ayeuna urang ka ieu mah. Di imah Den Kohar loba oray. Nu bener Aki. Di mana Aki tah oray teh? Duka teuing Aki ge teu apa. Ampiran Aki ge dipacok. Geus wayahna ulah loba nanya. Ayo wae Aden bisi kumaha onam anu diro ieu mah. Nya nam hayu Aki. Nod wayahna bejaan si Kemet jeung nu sejena. Sangkan ka imah uing gitu walurat. Nu lainna ngilu ka uing. Siap Den Kohar jeung wae si Konoget jeung sakabehanana. Dugi kadinya lamun telepat mah mitra kumaha salajengna mitra lalampahanana si Kohar teh. Hayu mitra urang lajengkeun deui tapi sateu acan diteraskeun. Sumangga atuh anu teu acan subrek channelna RD Mulyana Dongeng, diklik heula loncengna, di share, like, and comment supados sumangat teras nyayogikeun dongeng-dongeng anu sanesna. Mugia anu atos subrek atanapi anu ngadangukeun dongeng sim kuring mugia dibales ku Allah anu langkungna. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Hayu mitra urang lajengkeun deui. Urang kocapkeun geus nepi wae si Kohar ka imahna. Kaget lain di kieuna ningali puluhan oray celeunge pada melong ka si Kohar. Tapi pikeun si Kohar mah teu malire deui ka sieun. Manehna rek muru ka kamarna indungna. Setengah ngageblak panto barang ningali si Kohar lain matak ngaranjugna. Ningali indungna geus dililitan ku sabaraha oray dina bibirna. Indungna kaluar busa tapi pikeun si Kohar mah langsung ngalung-ngalungkeun eta oray. Langsung nyangke awak indungna anu katingalina siga anu teu empes-empes teuy. Si Kohar leuwas indungna geus beda nepi ka sepa leungeunna leuleus tayatan nagaan. Barang dioyagkeun oyag kabeh. Maijen awakna teu usik deui ambekan geus lemah.
Maijen geus kana titis tulisna ninggang kana mangsana. Dipundut kuno rahayu, dicandak kuno kagungan, mulih ka jati, mulang ka asal. Ma, hudang ieu kohar ma. Tapi anu dioyagkeun teh ngadon oyag kabeh awakna teh. Anu saterusna si kohar nangkep awakna Maijen. Si Kemet anu satadina dibejaan ku si Konod manehna langsung muru ke kamarna si cucu. Kang, tulungan, sabari ceurik si cucu teh dina kasurna. Terus sabisa-bisa si Kemet nenangkeun si cucu. Awakna cina ulah usik pok-pokanana si Kemet teh. Nyai, tenang, ulah usik nyai. Sabari ngadeketan awakna si cucu si Kemet teh tekung silila kep atuh orai teh ditewak langsung dibabetkeun ku si Kemet teh. Atuh orai teh teu walakaya anu saturuyna mah ngaleungit eta jirim orai teh. Sanggeus kitu atuh si Kemet digabruk ku si cucu sabari diceungceurikan ku si cucu teh. Manggeus nyai, aman ayeuna mah. Sumuhun Kang. Anu saterusna mah si Kemet mawa si cucu keluar di kamarna, tapi lain mata kreuwas jeung ngaranjugna ningali si kohar mawa layon indungna Maijen ti kamar. Atuh si Kemet langsung muru ka si kohar anu keur mangku awakna Maijen teh. Mak, Maijen, udang mak. Ieu Kemet mak. Atuh sakedapan masih kohar awakna leuleus ciga bueuk menang mabuk. Anu saterusna masih kohar kapaehan. Aki Sardi anu satatadi ningalikeun eta kajadian langsung nyamperkeun si kohar jeung si Kemet. Aki Sardi pok nyarita, "Manggas jang Kemet, sok tah geura ubaran heula dan kohar teh. Keun juragan Ijen mah urang urus ya oding. Tah juragan Ijen geura pindahkeun ka tengah ieu mah. Jeung maneh konor geura bejaan Pak RT tuh. Kumaha aki?" Anu saterusna si kohar dipangku ku si Kemet arek diubaran sabisa-bisa. Mang Oding langsung mindahkeun layon indungna si kohar ka tengah imah. Langsung digolerkeun, langsung ditutupan ku samping kebat. Sanggeus digulang gaper ku si Kemet awakna si kohar teh atuh si kohar hudang dina kapaehanana. Manehanana langsung hudang langsung muru ka awak indungna sabari nyeungceurikan pok Aki Sardi ngomong ka si kohar. "Tos kasep, anggulan mah doakeun mah hidup cing ditampi iman Islamna. Mugia cing dihampura sagala dosana. Urang mah manusia, sedaya teu upaya pati huripna manusia angin Allah anu kagungan. Moal aya anu bisa ngahalangan kanu pangarsana. Sanajan urang ngatumput karohangan anu dilapis ku wajah. Ari geus waktuna mah moal bisa aya nu nyegah. Takdir sebenang dipungkir, qadar sebenang disinglah. Hirupna manusia geus aya nu ngatur. Geus kasep cing sabar. Ulah alit manah cing kuat." Cung atuh si Kemet nangtung bari cari nakdak langsung nyeklan tak si kohar. "Lur, uing ge ari kangaranan sedih mah sedih lur.
kuing karasa kanya indung ilaing siga ka anak sorangang ka uing teh. Hanguran mah urang doakeun urang kudu sabar mugia maijen ditampi iman Islamna ditempatkeun anu leuwih mulia di sisina. Ayeuna urang caturkeun heula si Konod. Si Konod anu lulumpatan ka imahna Pak RT tekung silila geus nepi wae. Terus manehna ngetrok panto bedas naker. Assalamualaikum Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Terus pamajikanana Pak RT lilir terus nepakan awakna salakina. Apana ieu? Apana udang ieu? Aya naon ambu? Itu geura apana? Itu aya notrokan panto di luar. Keun bae ambu anu ngaronda eta mah. Tetep beureum panonna Pak RT teh. Bakatku kesel si Konod ngetrok panto nepikeun katarik naker kusik-kusik atuh Pak RT teh sabari heuai. Saha jual. Sabari kukulutus Pak RT teh. Sabari kukulutus Pak RT teh. Tengah peuting aya naon ieu teh sabari lempang ngurupan to. Geuningan maneh Konod aya naon ieu teh tengah peuting. Hampura Pak RT. Pak RT dipiwarang kabumina Dengkoha. Aya naon Konod? Juragan ide ngancunkeun. Kebeug kreuas atuh sakedapan mah Pak RT teh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha maotna Konod asa piraku tadi mah jag-jag teu gering-gering acan. Kalanot kuring ganti heula baju. Sumohun mangga Pak RT. Atuh warga lembur teh kabeh pada ngalayat ka imana si Kohar. Atuh pakpikeun bimana si Cucu jeung Nyi Arum jeung warga sejena anu mantuan nyadiakeun kadaharan. Teu lila wanci teh nyedek deui ka isuk. Warga lembur pada migawe. Sanggeus beres atuh mayit maijen teh disolatkeun. Sanggeus disolatkeun tuluy bae dikurebkeun. Sanggeus rengse kabeh terus di imahna si Kohar ngayakeun tahlilan. Ayeuna urang caritakeun Patih Brajageni anu nyamur jadi Nyi Arum. Manehna ngarasa sugema ningali si Kohar ngarasakeun kasedih anu luar biasa. Pok dina hatena manehna cumarita. Ayeuna indungna geus maot tina leungeun dewek. Sakedeung deui anjeun Kohar anu bakalan nyusul indung ilaing. Katingalieun ku si Cucu anu sura-seuri pok tumanya si Cucu teh ka Nyi Arum. Arum kunaon sih sorangan? Henteu ce karena ieu juragan urang maot nepikeun ku kituna nasibna. Sumuhun ce. Arum ge sedih juragan nepikeun ka nandangan maut dipacok oray. Geus Arum baturan cece keur masak itu teh. Ya atuh ce hayu.
pikeun Pak RT, Pak Lebe jeung nu sejena sanggeus tahlilan teh maranehanana can waka balik. Da pamikirna karunya pikeun anu ditinggalkeun mah pasti masih keneh ngarasa sedih. Nya niatna mah ngahibur hatena si Kohar. Pok Aki Sardi cumarita dina riungan eta teh. Para wargi sadayana perlu kurang kanyahokeun yen ieu kajadian teh matak Aheng jeung Aki ge ngarasa aneh pisan ku ieu kajadian teh. Sumohon Aki lamun diemutan kadinya nama, tapi ayeuna mah dan Kohar kudu gede hate ulah terus-terusan dibawa sedih teu hade ya dan Kohar. Aki mah kuanehna teh eta orai anu sakitu lobana teh di mana. Saya sakainget uing mah Aki eta orai ku uing dipaehan teh ngaleungit Aki. Kitunya yang kemet aneh atuh hari kitu mah. Nya Pak RT. Ari cek Aki mah eta teh olay lain olay samangnya. Nya Aki siga nama oray siluman ciga nama. Bisa jadi tah jang kemet. Pok si Kohar mulai nyarita. Uing ngarasa aya anu aneh di mah uing teh Aki. Karasana kuden Kohar kumaha. Sok ku Aki pikir oleh ti mana anu sakitu lobana. Los-losan aya di mah uing. Apana nih mah teh jauh ti kebon jeung sawah Aki. Nya kaharti pisan ari kitu mah atuh Aden. Geus liwat sawulan atuh si Kohar ngajalankeun deui ka panana. Si Kohar jeung si isu keneh geus dangdan. Si Kohar jeung si Kemet arek nepungan Mama Kiai ka pasantren cenah nama. Soalna la teu nepungan sabari arek silaturahmi. Wae si Kohar teh napa mikirna teh barang nepi ka tempat anu dituju nyampak teh Mama Kiai keur diuk dina kursi dibarengan ku Mahaji. Sanggeus teu ok atuh si Kohar jeung si Kemet uluk salam. Tembalan atuh ku Mama Kiai jeung Mahaji teh. Anu satuluyna si Kohar ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman kitu deui jeung si Kemet oge. Kamana wae kasep di alep-alep ku amal teh. Sumohon ama hapunten pisan uing kekenaan ku papait ama. Saha anu maot kep pun biang ama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ira kajadianna tah Aden. Nah ka mama karek aya bedana ieu teh. Sumohon ama hapunten harita teh kasiweur. Nah ama ge ngaos aduh
ama mah nyicip ka hizab ilaing ulah sineun ieu kejadian teh di dieuna siluman anu hayang main ka diri anjeun kasep maruk kitu ama ya azen tapi tong hariwang cagalana ge aya di diri anjeun kaulah yang apa lama baheula ge kan aya siluman anu kungsi rek maehan uing ngajirim jadi siluman oray anu sakitu gedena heueuh kasep kaasup baladna keneh eta teh tuh kanyahokeun ku hideup ieu siluman teh ayana di nagara euweung cadas rajana nyaeta Raja Haluman Geni patihna nyaeta Patih Raja Geni tetela ieu siluman teh aya kakaitanana jeung Aki Wikalpa anu ngamusuhan ka ama di zaman ke amangoha keneh baheula mah sapaguruan jeung ama teh tapi ku sabab manehna mah jeung sajalan jeung Aki dina geus ngancik ngabogaan sifat jahat tuh manehna mah ninggalkeun pasantren nyata manehna guguruna ka siluman tah kitu kasep dalam caritana mah oh kitu ama tetel atuh Mang Uing ge nyatana mah jadi apa teh jadi gunung penangguhanana nyaeta Aki Wikalpa tetel atuh Mang Uing ge nyatana mah jadi apa teh jadi gunung penangguhanana nyaeta Aki Wikalpa Panghidap bisa sadar bisa babalik pikir lamun Aki Wikalpa geus tinggal di alam dunya heuh atuh meureunana kudu maehan heula mak Aki Wikalpa bisa dibilang satengah iblis tapi kahaje kasaktena lain bansakeun anu bisa kitu bae ku urang diragageun oh kitu ama be kudu kumaha mak uing teh terus Mama Kiai jeung nangtung muru ka imahna tekung sila manehna narojol deui ka hareup sabari mawa lawan bodas kasep lamun anjeun yang hareupan Aki Wikalpa gunakeun halu koneng ieu tenggeukeun kana pundukna insyaallah manehna bakal ilang jaya moal ngabogaan deui kakuatan tah kitu kasep insyaallah Mang Hidep ge bakalan sadar dina perbuatanana tapi omat hidup ulah hayang niat mateni tah kitu jangan ti ama Sumohon ama uing nganunkeun pisan poho ama aya mah ieu teh nya asuh teu disuguhan-suguhan acan hampura ama teh ambu sumohon apana kasuguhan saya dan kohal teh telila atuh song wae Nyi Rodiah teh ngasongkeun cai
jeung susuguhna anu diparentahkeun kumaha haji. Sumangga leuit Kang. Nuhun Nyai. Saha ieu teh ama? Apaan ieu teh budak ama nu bungsu acan aya jodolna ieu teh. Lanceuk-lanceukna mah geus kawin tah kitu Jang Kemet. Asa kabeneran pisan. Kabeneran pisan kumaha gitu Yang Kemet? Kabeneran dunungan kuring ge tacan gaduh jodoh tah kitu ama. Si Kohar langsung ngadelek atuh kana beungeutna si Kemet teh. Nya pami saeuh mah jeung Kohar mangga wae ama mah. Tungkul atuh parumana Nyi Rodiah teh jajantungna ratug ningali si Kohar teh. Nya si Kohar ge kawilang pantes kasep rupana mah. Ih ama saha anu teker saatuh ka si Nyai. Nyai saha nami teh? Nyi Rodiah Kang. Oh sumohon Nyi Rodiah. Atuh ama dudungan kuring mah rada eraan ka awewe. Atuh ungut-ungutan pikeun mama kiai teh. Terus manehna nyoba-nyoba nanya, Kumaha jeung Kohar? nya satuju cenah nama mama dunungan mah isinan pisan perkawis awewe teh. Nya alus atuh lamun hidup aya hate ka anak ama mah soal waktunya mah keun we urang badamikeun we nya. Pikeun si Kohar mah ngareret panonna. Sasakali ningali ka Nyi Rodiah atuh reretan si Kohar teh dibales ku imutna anu manis matak ngagleser kana hatena si Kohar teh. Nyatana si Kohar neuneun rasa ka Nyi Rodiah di harita keneh. Cuman teu bisa dikedalkeun. Ayeuna asa kabeneran pisan menang jalan pikeun mentas kitu paribasana mah. Waktosna seep kaum dangu mung sakitu dongeng lalampahanana si Kohar seri anu ka-27. Diantos wae seri anu salajengna. Hapunten anu kasuhun. Mugia kahibur ku caritaan simkuring. Hapunten sadaya tuturu ucapan basa simkuring anu kirang merenah. Mugia kahibur cag wassalam.